Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Neng Adah bagian kadalapan. Ieu yasana Ki Masram. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa Mang Cecep ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik sareng ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Malikan carita Neng Adah anu keur diberi ku Den Komar jeung Mbah Aja sanajan awak karasa leuleus, Neng Adah maksakeun lumpat tuturubun turun gunung tina bakat ningku hayang salamet hayang bebas tina ancaman jelema-jelema durjana. Sajroning lumpat hate teu weleh sasambat memuntang ka pangeran. Akhirna Neng Adah ditang tayungan bisa salamet henteu katewa ku Den Komar, lolos tina kepungan, bebas tina ancaman. Brai berang Neng Adah kakara turun ti gunung Pubahaya. Terus lempang mapai sawah ngaliwat kebon enteh jelog kahuma jagong. Buahna keur meujeuhna meureun saminggu deui di ala teh. Neng Adah teu weleh kumetap bubuhan sapoe sapeuting teu cai-cai acan leuleus kabina-bina. Hayang barang dahar tina ku teu kuat koloyong ka saung bluk nang kuban ngararasakeun ku lapar jeung ku kacape. Nepi kareup sare semunut tibra nakar. Teu sawatara lila tibeh kaler rentang-rentang nini-nini jeung aki-aki sigana bae eta nu boga huma nu rek ngalongok pepelakan. Si nini na ngelek boboko bari ngajingjing teko barang datang ka saung duanana ngagebeg. Ruas make aya nu sare awewe geulis potongan kota. Da biasana oge nu sok ngadon sare teh iwal ti budak angon atawa incuna nu dititah nunggu. Saha eta teh Aki? Cek nini bari ngecagkeun babawaanana sok ditunda dihandapkeun terus ngadeuketan Neng Adah. Manehna can wani ngahudangkeun. Teuing atuh moal kitu Kunti mah. Si Aki bari nyidik-nyidik Neng Adah. Piraku make aya Kunti sagala cing urang hudangkeun. Si nini panasaran leungeunna ngaguyah-guyah awak Neng Adah. Kulisik Neng Adah lilir nyah benta jung cengkat diuk yang harapan si nini segruk cerik tina ku teu kuat nahan perasaanana. Atuh si nini nyarita lelei semunu deudeuh siga watireun pisan. Saha Neng teh sareng naon margina dugi kakulem di saung teh? Nini abdi teh bade aya nu merkosa. Duh nini abdi tulungan. Neng Adah cerikna beukit tarik bluk nyuuh kana lahunan si nini. Kusaha Neng mangga geura carioskon ka nini manawi bae nini tiasa nulungan kana kasusah Neng. Si nini ngalimba mangwatirkeun. Derak-dak ku Neng Adah didongengkeun ti mimiti dipaling ku Den Komar nepi ka dibawana ka imah Mbah Aja. Dirina rek diperkosa tapi pangeran nang tayungan keneh nya akhirna bisa lolos terus kasarean di saung. Si nini jeung si Aki ngabandungan bari teu kari rembay ku Cipanon mangwatirkeun mangnyedihkeun ku nasib diri Neng Adah. Komo si nini mah meuni eurih-euriheun sagala siga nu rek cerik lewa-lewe bari nyusutan Cipanon ku tungtung baju. Dodoh teuing Neng, untung Neng ditang tayungan ku pangeran.
bagja teuing Neng. Bah aja kacida teuing kalakuan teh. Cek si Aki siga nu geus apal kana kalakuan Bah Aja hatena mang nyerikeun cua kana sifat Bah Aja. Ngan teu bisa kumaha da nyaho geus katelah sasumedang mah Bah Aja si jago gunung puyuh nu can kaelehkeun. Kalakuanana sawenang-wenang sagala kahayangna kudu kacumponan sanajan awewe nu geus boga salaki lamun dipikahayang kudu dibikeun lamun henteu geus pasti salakina dipaehan sifat kitu teh nurun ka muridna sasatna Den Komar katelah tukang ngaruksa kahormatan para mojang ayeuna Neng Adah rek jadi korban ngan untung Neng Adah kaburu kabur. Matak si Aki bungaheun pisan tapi aya oge hariwangna sok sieun Bah Aja jeung Den Komar datang rek kumaha petana tangtu dirina kabawa meunang panyiksa. Karunya teuing bagja Neng sakieu oge bagja Neng bisa lolos. Si Nini mairan cipanona terus merubut meseuhan kana pipina anu karisut. Ari ayeuna Neng bade teras ka mana? Bade wangsul Aki tekiat upami kedah teras di dieu mah hariwang sieun ka pendak sareng hawatos deui ka pun biang panginten ngantosan ngarap-ngarap. Dodoh teuing Neng tos ayeuna mah tong seueur teuing emutan lebetan patuangan bilih salatri kaleresaan Nini nyandak timbal mangga Neng ulah isin-isin. Neng Adah tenampik pangasih tiluanana ngariung murak timbal. Neng Adah ponyoun pisan ngalimad semunu nikmat maklum kulapar di barungku kacape. Beres dahar Neng Adah nyarande kana tihang saung pikirna ruas kana kajadian nu geus kaalamanana kajadian nu mawa sangsara kurang-kurang namah mata ruksak kana awak ruksak kana kahormatan dirina. Nini abi mah teu oleh gagabagan hariwangi beri rurat tereret ngencang atuhu ngarasa sieun kapanggih kudu neanganana. Sing tenang Neng ulah seueur teuing emutan anu nuju prihatin insya Allah Neng aya dina kasalametan. Si Nini ngababaraha teh Neng Adah jep sakedapan mah jempet teh nyarita si Aki turun koloyong katonggoh bari mariksa hasil pepelakanana dadak sakala si Aki ningali kalebak gebeg hatena ngagebeg sabab ningali Bah Aja jeung Den Komar atuh gancang balik deui ngabejaan nyaritana arap-ap eueup semunu gemper awak ngadeg-deg bari culang cileung lamun teu apal mah matak hese ngartikeunana. Bodoh gancang tuh aya raja buru nyumput aya raja aya naon ieu sing tenang atuh nyarita teh ambeh kaharati cek si Nini rewas dume si Aki ujug-ujug walah wah weuh kawas nu teu eling. Neng enggal nyumput aya Bah Aja enggal Neng. Cek Aki mimiti rada tenang ngadenge kitu si Nini ngaranjug sisigna meh ampir macleng lamun teu gancang ditewak mah kitu deui Neng Adah olohok gempeur beungeut pias teu getihan rek cengkat hese siga nu dipaku. Enggal Neng gara nyumput ka pengker kanu buni enggal Neng aduh bet gempeur kieu jeung sisig deui. Ais rek mana keur eueuh deui teh. Si Nini bari nungtun Neng Adah disumputkeun dina rungkun geus kitu terus deui diuk di sawung bari ngagilir-gilir sisigna nenang-nenang maneh tapi hatena mah deg-degan pinuh ku kahariwang. Kumaha cek Nini pawur aduh acan panggih acan oge meuni geus ngadeg-deg. Gusti mugi nang tayungan masihan kakiatan. Cek si Aki ngebari ngeleper. Nah make kumaha sagala bejakeun teu nyaho naon susahna. Tuh geuning ka dieu ngabalieur Nini api-api ulah ditingali bisi morongos. Gancang duanana mariceun beungeut hare-hare api-api teu nyaho barang geus deukeut Den Komar nyamperkeun pokna nya meni nyentak atuh si Nini jeung si Aki ngarampod rareuwaseun. Asa kagebah
celeng sisigna maceleng barakatak dan Komar seri jeung serikeun bari nulak cangkeng sagala. Dasar nini ditanya rada bedas geus gempor, komo lamun digebrag meureun ngihan maneh. Gemperan tuh dan ini mah Aden sing hawatos bae kan sepuh teh, ceuk si Nini bari nyokot sisigna wal dicapek deui gilar kawas nu hirup. Nini kunaon kawas nu boga dosa ka kuring teh? Dan Komar nyentak beki tarik atuh si Nini arap-ap eueup epek nembalan meh ampir kasaleo neng Adah. Ngan untungna kaburu inget lamun henteu geus pasti dosana kanyahoan baris kaboker ku Den Komar. Rumaos Den Nini teh. Rumaos naon ha? Dikamanakeun pamajikan kuring? Cenah mah disumputkeun ku Nini rumasan teu? Den Komar nyelok teu sabar. Rumaos Den ae henteu. Nini mah terang nu mana istri Aden teh. Dia rumasa ayeuna henteu ulah ngalieur-keun Nini bisi kuring kalapasan. Sabar Den, naroskeun naon Aden teh? Si Aki milu nyarita. Rek nanyakeun pamajikan, cenah bieu geus rumasa nyumputkeun. Di mana disumputkeun anak? Ayo buru bejakeun. Ari hayang selamat mah. Den Komar ngancam serog kahareup ngadeukeutan ari neng Adah harita geus teu puguh rasa. Ngahep-hep hatena ratu gempeur hariwang jeung sieun pagalo jadi ngahiji. Sumuhun Den, rumaos, tapi sanes rumaos parantos nyumputkeun istri Aden, nanging teu tiasa ngahormat ka Aden. Da Aki mah sakieu kabuktosanana. Ulah loba alasan, jawab nu bener, panggih jeung aweweng teu. Ceuk Bah Aja gemeseun pisan gek diuk. Panonna rarat-reret kanu rungkun tempat neng Adah nyumput, mireungeuh kitu si Nini jeung si Aki beuki hariwangeun pisan, pok nyarita mengkolkeun perhatian Bah Aja. Mangga Den, bilih bade tuang mah, aya keneh sareng pais peda. Mangga Den. Najis teuing urut mah, teu hayang dikuring oge loba. Kadieu sote rek nanyakeun pamajikan. Den Komar bari karawak nelak leungeun si Nini maksudna rek ngagebrag celang sisigna macelang deui kana beungeut Den Komar. Atuh Den Komar ambekeun pisan beungeut baseuh pinuh kuluah, blug si Nini dijongklokeun, sisigna dialungkeun. Kasebelan dasar Nini nurus tunjung. Ayo beungeut kuring dipulas kuluah. Lamun teu karunya dipodaran jeung aki-akina tah. Ceuk Den Komar kukulutus beungeutna diberesihan ku sapu tangan sigana bae aya bubuk gambir nu napal dina bibirna kecrot diciduhkeun kana beungeut si Aki. Atuh si Aki katempuhan beungeutna lamokot baseuh. Kop lebok tah nu pamajikan sia aki-aki peot si nurus tunjung. Ampun Den, teu pisan-pisan kumaha wantun. Ceuk si Nini bari dedepongan menta dihampura Den Komar tidinya rek terus ambak ngan dihalangan ku Bah Aja. Gancang diajak balik da sidik ceuk pangrasana neng Adah moal aya didinya, jadi nyiksa aki-aki oge moal aya gunana da moal menang katerangan. Den Komar nurut jeung sadar jeung nangtung terus nyarita rada leuleuy. Kadenya lamun panggih jeung awewe nu ngaran neng Adah, gancang kuring bejaan. Engke dibere persen, komo lamun bisa mawa ka imah langsung mah. Mangga Den, tangtos ari pendak mah ku Aki diwartoskeun ka ditu. Tapi awas sabalikna, lamun teu ngabejakeun sumawana nyumputkeun mah ulah sambat kaniaya, pasti disiksa ku kuring, ngarti? Den Komar bari terus indit ninggalkeun geus kitu mah plong bae hate si Nini jeung si Aki asa ngemplong. Gancang ngageroan neng Adah hari weus-weus tina bakat ningku bunga. Neng, aman ayeuna mah, mangga gorak ka dieu deui. Neng, aman Neng. Mangga Nini, ceuk neng Adah marah mai. Gancang kaluar tina penyumputanana gek diuk dina tempat asal tadi. Aduh Neng, ampir-ampiran. Aduh, nuhun Gusti, nuhun. Si Aki muji syukur ka pangeran anu geus nang tayungan kasalametan neng Adah.
Mani ngadeg-deg nini mah menitos asa kumaha mah da teu puguh rarasaan bagja neng pangeran nang tayungan ka urang. Sami wae nini abdi oge ngalaper ngaraos hariwang nanging ayeuna abdi salamet. Ieu teh tina alatan pitulung ti aki sareng ti nini. Nuhun aki, nuhun nini, ceuk neng adah bari bluk nyuuh kana lahunan si nini. Teu janten sawios neng jalmi mah tos kawajiban silih tulungan kedah karasa nulung kanu keur butuh, nalang kanu keur susah, nyaangan kanu kapoekan. Nini mah mung sakadar cukang lantaran. Da anu nyalametkeun neng mah salaresna anging pangeran anu welas tur asih. Janten ka anjeunna pisan urang kedah nunuhun teh. Ceuk si nini bari nyangkatkeun neng adah hatena bunga dumeh geus bisa nulungan neng adah, geus bisa nyalametkeun tina nafsu sarakah Baaja jeung Den Komar. Hatur nuhun aki nini, kedah kumaha atuh abdi mulang tarima kana kasayan aki sareng nini teh. Duh Gusti, mugi Gusti nang tayungan malas kana kasayan aki sareng nini. Neng adah rembay cipanon tina bakat ningku bunga campur jeung sedih kutu bisa mulang tarima kasih aki jeung si nini anu geus nyalametkeun dirina. Ulah diemutkeun perkawis eta mah sakieu oge aki parantos ngaraos bagja tos tiasa nyalametkeun neng. Bagja neng aya dina kasayan teu kirang ku itu ku ieu. Ceuk si aki ngalimba ka bawah sedih ku neng adah. Tos atuh neng ulah mulih deui ka Bandung nganjrek bae di dieu sareng nini. Ceuk si nini nawarkeun kahadeanana. Nuhun aki nini, sanes abdi teu kersa namung da kumaha abdi ngaraos hariwang tangtos moal tenang teras diganggu ku Den Komar. Janten bade teras mulih ayeuna. Rupina mah bade ayeuna sakantenan abdi bade pamitan. Teu hilap sakali deui ngahaturkeun rebu-rebu nuhun kana kasayan aki sareng nini. Neng adah semunu berat rek papisah celak cipanona nyak celakan terus murubut basehan kana pipina kitu deui si aki jeung si nini sarua pada ngalimba berat kudu papisah jeung neng adah ras asa ka anak sorangan. Duh neng nini teh ngaraos berat kedah papisah hariwang margi neng mulih nyalira tapi ari neng kokoh maksa mah mung sambung doa mugi neng aya dina kasalametan sing janglar dugi ka Bandung kalayan teu kengeng aya halangan naon-naon. Yo nini gaduh sapeser lumayan kanggo ongkos mangga neng geura tampi. Ceuk si nini bari nyandak kanjut kundangna song duit 25 perak diasongkeun ka neng adah. Sawios nini teu kedah ngarepotkeun neng adah nolak teu daek narima. Geura tampi neng lumayan kangge di jalan dari agung mah teu aya. Ceuk si aki maksa sangka neng adah daek narima atuh ku dipaksa-paksa teuing mah neng adah teu wudu narima sok diasupkeun kana kutangna. Nuhun aki, nuhun nini, abdi seueur kahutangan ku aki sareng ku nini. Kedah kunaon atuh kasayan aki sareng nini dibalesna. Ceuk neng adah bari bluk nyuuh deui kana lahunan si nini. Hatena bungah dumeh geus aya nu haat ka dirina, bungah asa disambung nyawa. Teu nanaon neng, nini ridho ikhlas pisan. Mugi artos nini aya mangfaatna. Mugi neng tiasa mulih kalayan salamet. Riung mung pulung deui sareng Ibu Rama. Pe ku nini didoakeun. Si nini ngalimba jeung neng adah dicengkatkeun di usapan buukna semunu deudeuh nakaran teu beda indung anu rek ditinggalkeun ku nu jadi anak. Hate ngalas bari teu boleh ngadoakeun sangka nu jadi anak aya dina panang tayungan pangeran. Mugi pangeran nang tayungan urang tiasa pendak deui. Hoyong abdi teh mulang tarima balas kana kasayan aki sareng nini. Neng adah bari ngalesotkeun leungeunna jut turun ngareret heula ka si nini terus ka si aki. Barabai cipanona ngalembere sajongjongan mah ngahulang semunu bingung berat rek ninggalkeun jelema anu geus mere kahadean ka dirina. Mangga neng ku nini didoakeun.
Mugi Neng sing salamet dugi ka Bandung. Engke upami pangeran ngeresakeun mah tangtos urang papendak deui. Ceuk si Aki milu ngadoakeun ret ngareret netep ka Neng Adah siga nu hayang puas ningali. Dumeh sakedeung deui bakal papisah nu boa bisa panggih deui. Mangga Aki, mangga Nini. Neng Adah bari terus lempang lalaunan ninggalkeun eta saung diantar ku panetep si Nini jeung si Aki. Nepi kalewasna ngaleungit dina pengkolan nu terus beras ka jalan gede. Sakedapan masih Aki jeung si Nini ting harulang semu anu kaduhung geus ditinggalkeun ku Neng Adah. Hatena teu oleh nananda kanu kawasa sangka Neng Adah dipaparin kasalametan. Neng Adah terus lempang bari rarat-reret dumeh hariwang bisi panggih deui jeung Mbah Aja atawa Den Komar. Jam 11 kakara nepi ka jalan raya Sumedang reg eureun. Ngiuhan handapeun tangkal kaliki ngadon istirahat ngareureuhkeun kacape keur kitu tibeh wetan ngurunyung bus nu ka jurusan Bandung. Gancang ku Neng Adah di stop tapi teu daekeun eureun sigana mah geus pinuh. Atuh kapaksa kudu lila ngadagoan deui bus nu sejen ngalelentuk hate dak digdug pawur. Sok sieun panggih jeung nukur neanganana. Teu kungsi setengah jam kurunyung deui bus laksana sanggeus di stop reg eureun hareupeun Neng Adah pisan. Kenekna gancang turun pok nanya rengku hormat malum nu rek tumpakna mojang geulis. Bade ka mana Neng? Ceuk kenek bari neuteup Neng Adah. Ka Bandung. Tembal Neng Adah pondok. Hatena bungah dumeh rek bisa balik ka Bandung kalayan salamet teu kanyahoan ku Mbah Aja jeung Den Komar. Mangga ieu dipengker Neng. Ceuk kenek bari mukakeun panto tukang. Parendeng jeung hiji jajaka gandang tapi Neng Adah teu ngarasa era da geus biasa dina bus mah. Sabalikna si jajaka semunu atoh parendeng jeung Neng Adah teh ngareretan siga nu naksir diukna ngisad ngadeuketan. Gelasar bus maju nyemprung eueuh gangguan anu nyetop geus teu dibawa da geus pinuh. Panumpang kabeh jerempe eueuh nu ngobrol nu kadenge ngan suara mesin mobil jeung dibarung ku sora klakson. Dina sejeroning di perjalanan Neng Adah teu boleh luhlah teu sabar hayang buru-buru nepi ka Bandung katambah teu ngareunah hate. Da si jajaka terus nyered awakna diantelkeun ngareret bari ngajak imut tapi ku Neng Adah teu dilayanan diantep bae. Hare-hare teu dipalire si jajaka kalah beuki ngahajakeun leungeunna nyinggung Neng Adah. Neangan jalan ambeh bisa ngajak ngobrol. Punten Neng, ceuk si jajaka bari seuri gumasep semunu hayang kapake. Ret ngareret malengpeng ku kelet maledog ku sorot panon. Teu sawios, tembal Neng Adah bari ngised ngajauhan. Bade ka mana Neng teh? Ka Bandung? Si jajaka beuki wani nanya. Muhun, ka Bandung. Di mana di Bandung na teh Neng? Tembal Neng Adah kawas nu haroream rek nembalan ngabalieur nempo kaluar. Nah, angkat-angkatan teh henteu sareng raka. Ceuk si jajaka nyelok nah Neng Adah teh geus boga salaki atawa acan. Lamun acan geus diniatan rek terus dirapetan sugan bae atuh nyanggut daekeun. Neng Adah teu nembalan teg hatena nyangka si jajaka aya hate ngaharep ka dirina. Memang eta jajaka teh kasep gagah gandang pertentang tapi teuing kunaon Neng Adah henteu katarik, teuing dumeh keur gempeur, teuing kunaon pokona Neng Adah teu neundeun perhatian, hare-hare teu mirosea. Upami leres bade ka Bandung mah sareng bae sareng engkang, dangkang oge sami bade ka Bandung ka Ciberem. Ceuk si jajaka ngaengkangkeun. Insya Allah, tembal Neng Adah semunu bingung rek ngajawab embung teu tulus bisi si jajaka nyerieun hate ari rek daek da puguh hate teu merean. Matak ngajawab ku insya Allah sugan pareng ari sangka si jajaka mah Neng Adah teh daekeun hatena bunga geus bisa meti kembang nu sakitu endahna beukah liang irungna da baris kapuji ku batur rerendengan jeung nu geulis. Bus laksana terus nyemprung tapi di Pelebah Tanjung Sari majuna rada laun gegerungan nepi ka akhirna reg eureun dina tanjakan anu tarumpak ngarahuh sabab jelas bus teh mogok mesinna aya karuksakan. Kunaon ieu teh mogok? Ceuk salah saurang panumpang nanya ka supir. Mogok keunda moal alami
Sakadap di oge jalan, tembal supir bari turun, terus ngageruan kenek. Kenek gancang nyamperkeun langsung mariksa mesin si horeng busina geus teu jalan, kudu diganti kuno anyar mangkaning jauh ka toko owner deal. Serep teu mawa atuh kapaksa mobil mogok teu bisa jalan deui, panumpang kabeh kukulutus. Kumaha atuh ieu teh? Busina cenah geus teu jalan, tembal salah saurang nu nyahoeun kana karuksakanana eta mobil. Ari si Jajaka teu milu nyarita hatena mah bungah nu aya mobil mogok teh sabab asa manggih jalan pikeun bisa leuwih rapat, bisa leuwih conggah kaneng adah, asa mobok manggih gorowong. Mogok geuning neng mobilna oge, tangtos lami ari kedah ngantosan mah. Kumaha upami urang ngalih bae kana mobil nu sanes. Cek si Jajaka nawarkeun kahadeanana, ret neuteup meuni antep pisan. Hatur nuhun, sabios bade diantosan, panginten moal lami oge. Jalan, daku kenek nuju di dangdosan. Tembal Neng Adah nolak sacara lemes. Bilih lami Neng, cantang tos beres ku 2 jam, si Jajaka maksa. Neng Adah teu nyarita deui hatena bingung dumeh mobil mogok mangkaning duit sesa ngan kari 10 perak. Moal cukup keur ongkos ka Bandung. Ret ngareret kagigireunana kursi geus kosong, panumpang geus loba nu tarurun pindah kana mobil nu sejen. Kumaha nya peta? Nah nurut kana pangajak si Jajaka atawa rek tetep ngadaguan nepi ka mobil bisa jalan deui? Geus liwat sajam, mobil can keneh bisa jalan. Neng Adah mimiti ngarasa kesel, jerut turun nyarande dina tangkal kai nu ngajajar di sisi jalan. Si Jajaka oge nuturkeun koloyong nyamperkeun, pok nyarita rada ngeleper kawantu ku era. Ku Neng Adah teu dilayanan ngan manehna maksakeun maneh tina bakat ningku hayang kenal, hayang bisa leuwih akrab, terus ngayakeun hubungan sakumaha kahayang hatena. Laminya mobil teh, duh menito siang kieu muhun pikas sebeleun, cek Neng Adah nyindiran si Jajaka. Karsa henteu upami ngalih kana mobil nu sanes, keun engkang tanggal waler kana sagala rupina mah, da ngantosan mah biheung tiasa jalan deui. Geuning nu sanes oge tos ngaralih panginten, ayeuna tos dugi ka Bandung. Si Jajaka terus ngolo sangka Neng Adah daekeun. Mangga bae atuh ari bade ngalih mah, keun abi mah bade ngantosan. Hawatos engkang mah, Neng nyalira teu aya rencang, panginten keung teu aya rencang nyarios. Kitu oge ari ku Neng katampi, henteu mah sawios engkang oge moal maksa. Muhun mangga ari bade ngalih mah. Tembal Neng Adah gemeseun pisan, jung cengkat terus lempang ka kulon mapai-mapai sisi jalan, hatena sarua bingung. Mobil teu daek jalan, rek pindah duitna kurang, ari rek milu ka Jajaka haroream tungtungna ngahruk. Terus lempang tepuguh tujuan, hate ngahlas sedih kabina-bina teuing, teu lesot tina dodoja katindih ku kasedih, katambah ku kasangsaraan. Bade ka mana Neng? Cek si Jajaka bari malik neuteup ka Neng Adah. Mangga ah di kantun, cek Neng Adah tonggoy lempang ka kulonkeun, maksudna rek nyingkahan si Jajaka ambeh moal daek nuturkeun. Tapi sangkaan Neng Adah nyalahan sabab si Jajaka ngiclik tukangeun, hatena panasaran, rada teu ngeunah dumeh asa ditampik. Kahayangna teu dilayanan, nyel ambek nafsu setana bijil, dilemesan teu beunang, sugan kudu ku kakerasan, kitu cek geurentes si Jajaka. Jadi malik ambek ka Neng Adah, sanajan kudu kumaha oge tetep Neng Adah kudu jadi milikna, teu meunang henteu kudu kapimilih ku dirina. Bade ka mana Neng? Sanes bade ngantosan mobil. Si Jajaka neureuy ciduh kumetap ningali oyagna imbit semunu nyawaan, oyag siga nu ngahaja mapanas ngagupayan. Neng Adah ditetep di tukang lenjang, cangkeng lir bentuk diola, bitis ngagelempong koneng ngareusi pika uruyeun, wuwuh si Jajaka beuki kumerot. Nu ditetep baroraah nembalan kalah tonggoy teu ngaliek-liek acan, atuh si Jajaka tambah gregeteun, lempangna rada gancang meuni teu sirikna lumpat tina ku hayang nyusul Neng Adah. Hayang lempang parendeng silih kaleng, meureun kacipta nikmatna, metak sugema lempang bareng jeung mojang lenjang. Waktosna kabujang sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.